Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Rangkas masih kena ngarasa hanyelu sabab si jagal hawuk can aya keneh datang. Cacakan mun aya si jagal hawuk mah pikeun ngabinasakeun nang bule bisa maju babarengan. Sakumaha hebatna ilmu silat tingkat tinggi nang bule. Tangtu moal mampu ngimbangan mun nepikeun ka kudu ngayunan ki Warangkas jeung si jagal hawuk anu sarua pada mibana kekuatan ilmu lintang panumbaling jagat. Dengkeun nang bule anu ngarasa percaya diri. Sangeusna ngadenge caritaan si rawing anu jadi akina, harita musrikeun panentepna kanu jai lawan betus nyarita. Diperhatikeun ku aing maneh siga anu keur bingung Warangkas. Siga nama inget kana lalampahan waktu maneh keur ngora meureun nanya. Da maneh mah ti keur ngora keneh ge memang jahat. Jolim hirup teh. Maneh mah indung bapa ge minang dikakaya. Pakayana dibeakeun dipake rucah ka awewe. Tepikeun ka galering ripuh. Terus tapi kahanteuna gara-gara kalakuan maneh sa Warangkas. Dosa kahulu-hulu sia. Lain insaf geus kolot teh. Nu matak maneh mah doraka tinung bapa deuleu sia. Ki Warangkas kerung bari ngahulung di barung jeung kaget. Ngarasa aneh sabab nang bule beut nyahoeun kana rahasia pribadina waktu keur ngora. Padahal kana eta rahasia teh eueuh anu nyahoeun. Pikeun nutupan kakagetna harita ki Warangkas terus nyarita. Si lain montong ngomong ka mana karep sanang bule. Make jeung nyanyahoana nyaritakeun dewek keur ngora sagarupa. Kawas leuwih ti kolot ti dewek si lain teh. Maneh teh kudu ngarasa kaget jeung aneh sia Warangkas. Lalawara teuing putus si rawing teh atuh. Atuh bisa nembus kana rahasia pribadi jalma. Malah aya keneh dosa maneh anu sajena sia sok samunten ngaku. Ku bejad-bejadna maneh sia. Adi sorangan ge tepikeun ka dipaksa pirusa tepikeun ka reuneuhna anjir. Sok sia da langsung ngajawab hate maneh teh si anjir. Nu akhirna terus bunuh diri lantaran putus asa. Eta laku lampah maneh keur ngora teh sia Warangkas. Belakok. Do dicaritakeun ku si laing eueuh anu bener sia. Dewek di rumah saboga rahasia anu seperti kitu sia kurang ajar. Hasok urang teruskeun tarungna sok ka mana karep sia teh sana bule. Tuh kan. Kitu ari kanyahoan teh ieu mah aki-aki belegug. Tenang heula tenang Warangkas. Jadi dirinya mah teu rumasa boga rahasia kitu waktu keur ngoranya. Mun bener teu rumasa
kumaneh kudu dibuktikan Warangkas. Dibuktikan kumaha sia jangka kehen. Buktikan gen maneh teh jago kolot anu geus mampu ngawasa dunya kajawalaan. Era sakumang Ajid. Jadi raja Jawara. Tapi kalakuan wah teu euteuh. Anu mata kudu narima kana tangtangan aing sia. Tarung tandingan eureunkeun anu keur tarung tawuran. Barisan masing-masing isina ngalalajuanan urang duaan we. Tarung tandingan. Mun maneh nya tujuan eta hatina maneh geus teu sieun ku dosa jeung doraka. Sabab memang teu masa. Mun maneh teu nya tujuan panangtang aing eta hatina leutik burih ngendar jangjang. Sieun ku dosa jeung doraka apanahan kitu betah cek aing mah Warangkas. Ki Warangkas ngahulang siga nu keur mikir. Sakolepat kabayang di rahasia pribadina waktu keur ngora. Tapi Ki Warangkas ngabantah dina jol hatena geus teu percaya kana doraka jeung dosa. Malah beuki gilig hatena kudu bisa ngabinasakeun Nang Bule. Sanajan budak keneh, tapi bakal ngabahayakeun dina waktu anu bakal datang. Mun manehna teh nya tujuan kana panangtangna Nang Bule ngalungharti sieun ku doraka jeung dosa. Ki Warangkas akhirna nangtukeun sikapna pikeun nya tujuan kana panangtangna Nang Bule. Ki Warangkas neuteup ka Nang Bule. Ku dewek ditarima tangtangan si lain Nang Bule. Dewek satuju tarung tandingan. Sata ngeureunkeun barisan Warangkas Jaya anu keur tarung tawuran. Belakok. Mentong beblekokan wae sa Warangkas baju ngareunteukeun bujur sa teh naon. Dasar aki-aki belakok. Mun heueuh satuju hasok pihak barisan Warangkas Jaya sina eureun tarung tawuranana. Di pihak aing ge sarua rek sina eureun kang nuliskeun tarung tawuranana. Ki Warangkas harita terus nyarita semua anu ngagerok sorana dibarengan ku kakuatan tenaga lapisan bisa kadenge jelas ku anggota barisan Warangkas Jaya. Woi, barisan Warangkas Jaya, mundur montong diteruskan tarung tawuranana. Hasok eureun tarung tawuranana, malunur kabeh malunur. Leuwih hade saksian dewek anu bakat tarung tandingan. Ngayonan si wawalak Nang Bule ieu. Laksanakeun paedah dewek. Barisan Warangkas Jaya cungjlong harita malunur ka tukang ngeureunkeun tarungna. Dengkeun Nang Bule harita ngirimkeun sora jarak jauhna. Ngagunakeun aji pameling ditujukeun ka Rasanti sangkan barisan Dharma Yuda ngeureunkeun oge tarung tawuranana. Rasanti langsung marentahkeun barisan Dharma Yuda pada ngeureunkeun tarungna. Sangeusna tarung tawuran eureun, harita para anggota ti dua barisan jadi pada musirkeun perhatianana ka tempat lumangsungna tarung tandingan antara Nang Bule ngayonan Ki Warangkas. Dua jirim adu hareupan, dua teutepan bantrok. Ki Warangkas tetep boga kayakinan manehna bakal mampu ngabinasakeun nu jadi lawan. Sedengkeun Nang Bule ngarasa percaya diri sabab geus dibajaan ku si Rawing anu jadi akina. Ngeunaan titik kalemahan anu jadi lawan. Tapi Nang Bule ge ngarti tangtu we lain perkara gampang ngasupkeun panarajang curug katuhuna nembus bujalna Ki Warangkas.
da puguh jago kolot kawan tugas mampu ngawasa dunya kajawaraan. Ki Warangkas saga diri pikeun ngagunakeun ilmu pangenteng badan sapinuna dibarengan kutil parapat bagian kakuatan ilmu lintang panu maling jagat. Sabab geus kabuktian tadi ge mampu ngasupkeun panarajangna kanu jilawan. Nang boleh netep seukeut kanu jilawan. Sorot panona lir anu nembus kana jantung lawan teu lilatus carita. Tah, ieu kakarek tarung jago sajati Warangkas euy. Pamimpin tanding, pamimpin dilalajoan ku anak buah. Sugan we kajadian karep hayang maneh teh bisa jadi kenyataan. Hayang ngabinasakeun nu jilawan. Anu matak tong mineng ting bebelakokan jeung bayi ngarentet-rentet bujur. Naon maksudna sih teh? Dewek memang bakal mampu ngabinasakeun si laing nang bule. Oke, hebat. Anggota barisan nu dipimpin ku si laing bakal bubar katawuran deui sia. Oh, mohon banget, Ras. Sangeusna si laing ngababatang jadi bugang deui sia. Tupan raos cenah ngeblakok mah nya. Alah, hampek. Bukikeun sia Warangkas. Cek aing ge tong loba omon-omon tarung jeung aing mah. Geus teu sabar dina naon aing teh hayang geura ngarasaan paeh sia Warangkas. Aing mah mun modal moal ngaliliwaan, aing moal naon? Pasah Sumerah we geus dina waktuna mah anjeun. Jangkar kahet budak edan. Kana sia lintang panu balik jagat. Lewat cilung Ki Warangkas maju dina raja. Nang boleh ngimbangan kecepatan gerak jeung panarajang lawan. Dua jerinting jerat deui teu beda ti kalangkang anu Sri Samer. Masing-masing pada hayang bisa ngasupkeun panarajangna jelasuk. Datang panarajang Ki Warangkas. Jerat melos. Panarajang teu keuna kana sasaran. Giliran nang bule anu malas narajang. Sok jerat melos. Panarajang nang bule ge teu keuna kana sasaran. Menang sababaraha kalima duanana can pala bisa ngasupkeun panarajangna. Kajadian saterusna harita Ki Warangkas anu wiji heula bisa ngasupkeun panarajangna. Tapi ge sewaktu sababaraha detik nang bule ge make atawa malas narajang, dua lawan jadi sakali sewang ngasupkeun panarajangna. Sok. Sebrodas. Panarajang Ki Warangkas ngahantem dada lawan. Set. Hiuk Kibrodas. Gas. Panarajang nang pulih ngahantem ka kemplong lawan. Duanana pada ngabangkieu munul ka tukang sababaraha rengkah. Meh dina waktu anu bareng harita duanana marancukeun tangtunganana bari ngatur rengkah panapasna. Si Banteng Bulung anu padeukeut jeung Rasanti katus sandika kitu di ayu manganti jeung manggali. Harita si Banteng Bulung bari merhatikeun ka tempat Subang Sunatarung terus nyarita. Wah, katingalinganna ku manganteng nganu ngeukeun teh kang kuatanna sangimbangeun. Sangimbang Rasantian. Lurus nerang manganteng jadi tegangan Bandungan nganu tarung kawas nyiumaeung. Lurus nerang jadi salempangan Ingisan nganu narung teh rumbuh bang barengan. Ayu manganti bulu nyambungan karena caitaan si Banteng Bulung. Anu caritakeun ku anteng memang bener. Ki ayu oge sarua kitu pisan disalempangkeun. Ningali anu ketarung dina kayaan saimbang kawas kieu mah.
Rasanti hariton nyarita sangkan si banteng ulung jeung ayu manganti tetep tenang. Urang teu kedah bakas lampang cayu. Mang Anteng, malah urang kedah tetep tenang ngabandungan kana kaayaan tarung tandingan anu lumangsung. Da anu dislampangkeun ku abdi sareng duwi ka dieu mah menang bule kudu ngayunan ki Warangkas jeung si Jagal Hawuk anu maju babarengan. Tapi teh ka si Jagal Hawuk teh katinggal ieu geuningannya. Urang pada jujul ku pangdoa we sangka nang bule aya dina kaunggulan. Wah, ngenya bener ngogeng eta caritaan Rasantian teh eung. Lamun nang bulean narung lawanan si Warangkasan ngejeng si Jagal Hawukan mah mamastina ngoge nang bulean bangkal kang wanglahan bener henteu nya manggalian. Ya memang betul jangan ceng. Dengan keadaan sekarang maka kita harus menjadikan tetap menggaduhan keyakinan bahwa nang bule akan mampu mengungkulan lawan. Jangan meninggali keadaan saat ini yang menjadikan seakan-akan seimbang. Bagaimanapun juga nang bule adalah putus sirawing. Sekali putus sirawing tetap putus sirawing. Bray, perhatikan ke Warangkas nampaknya sudah siap lagi untuk memilu Narajang. Tuh. Nuker ngalobrok musurkeun di perhatianna ka tempat lumangsungna tarung tandingan. Ki Warangkas masih kene penasaran siga nama. Harita sagade diri pikeun maju Narajang ngagunakeun ilmu pangenteng badan sapiluhna. Dibarengan kedu parapat bagian kakuatan ilmu lintang panu malin jagat. Ki Warangkas nekadkeun dina hatena ulah sepikeun ka anu jelawan bisa males ngasupkeun panarjangna. Beakok ulang teruskeun sia talunan nang bule. Geus beakok dewa ieu mah kolot badegong. Hasuk Warangkas. Sok maju di Narajang. Aing jadi kesal ye. Terjadi wae ngababatang jeung bugang teh anjir. Dan Narajangna beuki teuing kana belakoknya. Dasakeun sia. Roboh si lain lah bule. Lintang panu baling jagat. Jorelat cilung Ki Warangkas maju di Narajang. Nang bule nyimbangan kecepatan gerak jeung kekuatan panarjang lawan. Jorelat. Dua jirimting jorelat deui lir upama dua kalangkang anu silih samer pikeun ngasupkeun panarjangna ka nu lawan. Pikeun anu kadua kalina harita Ki Warangkas jeung nang bule sakali sewang pada ngasupkeun panarjangna. Ki Warangkas anu weuh heula ngasupkeun panarjangna. Sauk. Geseh waktu sababaraha detik nang bule oge ngasupkeun panarajang balesan. Sauk hiuk sebrot dos. Bangkieung. Daligeg. Bangkieung. Daligeg. Ki Warangkas jeung nang bule pada ngabangkieung terus ngadaligeg malunur ka tukang sababa lengkah. Ki Warangkas jeung nang bule gancang ngajaga kasaimbangan badanna. Medina waktu anu bareng duanana malancukeun di tangtunganana. Ki Warangkas kahigak katur napasna. Nang bule ge sarua harita ngatur hapal napasna. Bari merhatikeun nu lawan harita Ki Warangkas ngomongan dina jero hatena. Di sabang brak aing boga kakuatan ilmu lintang panu baling jagat. Anu saterusna bisa ngawasa dunya kajawaran. Kakarayeun nang halaman kajadian anu kawas ieu mah ieu. Kanyata nu meh bisa dipercaya ieu mah ieu.
budak lalaki mangkat rumaja jepikeun kayana masih keneh tetep mampu himbangan panajang aing. Nyata sinang boleh teu bisa dianggap enteng. Tapi aing can ngagunakeun kekuatan ilmu lintang panumaling jagat anu sapinuhna. Anu jelas aing butuh waktu. Kudu mulihkeun heula tanaga jeung ngaturah napasna ieu. Ningali nuju lawan tacan sagadiri pikeun neruskeun tarungna, harita nang boleh nyarita. Kumaha warangkas belekok? Sek diteruskeun lagi moal yeuh tarungna. Alah, sok cenah didinya pernah boga ilmu, pernah ilmu kaalakeun. Sok ilmu dialakeun teh kaluarkeun belekok. Hayang ngabinasakeun lawan tapi kalakang heuleng bari ngahegak. Sok belekokkeun deui beh barengan ku bujul anu henteu teh geuningan. Si walangkas belakok ya mah atawa rek nyerah angkat tangan maneh teh walangkas belakok. Kangaranan tarung talingan jago sajati sia. Si lain kudu mereka sempetan keruji lawan sia pikeun ngatur renghapan napas jeung mulihkeun heula tanaga sia na bule. Anu jelas si tarung acan anggeus sia. Dewek saukur menta waktu sakedeung tarung dieureunkeun heula sia. Ceuk aing ge naon masih belekok. Heuh meungeus cenah naon sok. Bebas jeung aing mah walangkas belekok. Aing ge sarua kudu mulihkeun heula tanaga rek babatak heula. Bali ngatur tata napas. Tarung geus sabaraha jurus memang capek oge nya euy. Capek bejajeng nyatu nyatu mah setengah boboko ge nya ge ngesangeunah anjir. Hasok urang eureun heula sakedeung tarungna walangkas belekok. Urang pada mulihkeun tanaga heula we ayeuna mah Tapi awas ya, maneh tong terus kabul sawalangkas. Wah, degna nahaon make kabul sagarupa sadang bule. Tarung taringan acara anggeus geus ya. Beungeus. Tong ngomong wae si laing lagu le. Ki warangkas diuk sila dina taneuh. Ngatureng hapan-napasna pikeun mulihkeun tanaga lapisanana. Atuh nang bule ge sarua harita diuk sila dina taneuh. Duanana memang butuh waktu pikeun mulihkeun kakuatan tanaga lapisan. Sabab tarung geus lumangsung sababaraha jurus, tapi tacan aya kepastian saha anu unggul dina eta tarung tandingan. Dengkeun di jero tepas imah harita Ki Warangkas, Ki Hambaraka jeung Manintin, malah aya Embah Rangkebong sagarupa. Tiluanana jadi pada karageteun sabab tug tepikeun ka harita, tetela nang bule masih tetap mampu ngimpangan kekuatan ilmu lintang panumbaling jagat nu digunakeun ku Ki Warangkas. Amoy. Aduh. Nya bener-bener hebat ada cirang bule we. Tapi keun ka ayeuna tetela masih kana tetep bisa ngimbangan uji lawan om. Amoy. Mun tadi ngelang sungguh serangan mah moal rek percaya euy. Tapi keun ka ayeuna nu tarung masih kana saimbang. Amoy. Cekan kumaha ceuk? Emak kebong ye. Sa kira-kira anu bakal unggul teh emak kebong. Dewek teu bisa mastikeun sanu bakal unggul Baraka. Ngan keur jaga-jaga mah bisa aya kejadian di luar dugaan. Ku dewek catatan rahasia ilmu dangiang panglebur sukma geus dibawa ieu di jero balik baju dewek. Sabab mun tepikeun ka Ki Warangkas rubuh eleh jajaten. Urang tiluan jelas kudu gancang ngaloskeun diri ini ti dieu Baraka.
Amoy. Nya bener. Ulah setuju Mbah Kebong, setuju deh. Orang memang kudu gancang nyelamatkan diri. Yang mudah-mudahan mah bisa dipanggil ke jeung si Hawuk, katut si Sargun. Amoy. Sabi ali kahayang mah si bule teh, silang bule anu aja binasa. Nya bener kula jeung Manintin, urang tuan ka kudu nyelamatkan diri. Manintin kerung. Masih keneh bingungan si nama gancang harita nyarita. Kek. Tur abdi mah masih keneh bingung ieu teh Kang Baraka. Mbah Kebong. Mun teh mah urang tepikeun ka ngaloskeun diri teh dieu nu dijugjug teh ka mana? Da kudu puguh anu tujuna atuh. Kitu tah Kang Baraka. Amoy. Maneh teh kudu make jeung bingung sagarupa entin euy. Nutulkeun Mbah Kebong we urang mah. Jadi teh kudu dipikirkeun urang rek kaju ka mana sagarupa. Amoy. Anu penting mah bisa nyelametkeun diri we lain kitu Mbah Kebong. Nya bener kitu entin. Tuturkeun dewek we. Tu kudu make jeung bingung sagarupa. Nu diharapkeun mah mun tepikeun ka ini taloskeun diri teh bisa panggih jeung si Hawuk. Sabab ku dewek catatan rahasia ilmu dangyang panglebur sukma rek dibikeun ka manehna. Sina diyakinkeun eta ilmu anu jelas aya nu diselempangkeun ku dewek ge teh Baraka entin. Amoy. Nah, naon kitu diselempangkeun ku Mbah Kebong teh? Siga sok jelaseun. Nya da. Udah buku atuh make jeung selempang sagarupa. Itu teh Amoy. Bener ganti. Nya bener naon kitu anu diselempangkeun ku Mbah Kebong teh Mbah? Nu diselempangkeun ku dewek mah mun sinang bule unggul mampu ngungkulan ki warangkas terus urang ngaloloskeun diri dina kayaan keur kitu datang we si Hawuk saterusna tarung ngalawanan sinang bule. Mun tepikeun ka kajadian seperti itu bisa dipastikan si Hawuk teh bakal ngaranapa nasib anu sarua jeung anu jadi bapana. Sabab si Hawuk boga kakuatan ilmu nu sarua jeung bapana. Heta diselampangkeun ku dewek mah Baraka. Amoy. Bener oge da caritaan Mbah Kebong teh din. Ya, ayeuna mah kaya tinggal ngadu milik we, atuh ceuk ulah mah Mbah Kebong. Eta mun teh mah eta ilmu dangyang panglebur sukma kudu diyakinkeun ku si Hawuk. Mangka di mana urang ngaloskeun diri kudu panggil jeung si Hawuk Amoy. Tiluanana geus aya dina kasapukan. Mun teh mah ki warangkas tepikeun ka eleh jajaten kunang bule, maranehna tiluan bakal ngaloskeun diri demi kasalamatan maranehna tiluan. Sedengkeun di luareun imah harita di tempatna ayu manganti jeung ngarasanti katut sandika jeung manggali malah aya ki beut debleng. Sedengkeun si Banteng Gulung keur ngobrol jeung sababara urang anggota barisan Darmayuda. Ayu manganti salaku anu jadi indung sok sanajan ningali kayanang bule masih kene mampu nimbangan kekuatan lawan, tapi nu jadi kaselempangan kuat mah mun tepikeun kanang bule jeung ki warangkas acel babarengan kitu teh lantaran kekuatan anu saimbang. Ayu manganti anu sumarita ditujukeun ka Ki Beut Debleng. Nuhun ki Buyut ki.
anu tos legok tapak genteng kadek mangsana kalangan di dunia kajawaraan. Kumaha kinten-kintena akibat bakal kalapan kepun anak lang boleki. Saupamina dugikeun ka pungkasan tarung, kayan ang tarung teh masih tetap saimbang. Ya ari sakanya hodewek mamun anu tarung tandingan geus pada boga kakuatan anu saimbang. Oh bisa wae duanana aja babarengan. Da dewek ge eta nu diselempangkeun teh ayu euy. Sabab mun ngabandungan kana lumangsungna tarung tandingan geus liwat sababaraha jurus, kayaan masih keneh tetap saimbang. Ayo menganti narik napas panjang baik terus cari tadi. Tah eta nu sampangkeun ku abdi oge ki beuyut. Sigana abdi bakal tengah sarepan da mendugikeun kapun anak lang bule ajal pati babarengan jeung anu jai lawan. Rasanti sok sanajan boga kasalempangan anu sarua saperti ayu manganti jeung Ki Debleng. Tapi Rasanti nyobaan nenangkeun perasaan anu keur mang-mang jeung salempang. Nu disarukeun ku Ca Ayu sareng Ki Buyut kahartos. Kahartos. Abdi ge sami teu miharap upami nang bule dugikeun ka kedah ajal pati nyalengan anu jai lawan. Ku emotan abdi memang daya deui anu tiasa dilakukan ku urang kajabi timuntang naneda kana maha kawasa. Sangkan nang boleh pinarengan aya dina kaunggulan sareng aya dina kasalamatan. Ya mudah-mudahan we dina pungkasan tarumah nang bule tiasa ngungkulan anu jai lawan. Manggali harita milu mairan caritaan. Ya janten begitulah kalau menurut Manggali mah ya. Yang dicarioskeun sama Nyi Mas Rasanti memang benul. Benul betul. Di samping itu secara pribadi mah ya menggaduhan pengalaman dibantu dari jarak jauh ku Jang Rawing. Ketika Manggali babarengan dengan si Dugul, dan waktu itu menyamar jadi si Telogos Hideng dan menggaduhan kemampuan ilmu silat yang hebat. Di saat si Dugul sudah taat kayunan lawan, si Telogos Hideng muncul menulungan. Manggali nyaritakeun pangalamanana waktu keur babarengan jeung si Dugul. Nyamar jadi si Telogos Hideng lantaran parentahna si Rawing anu sakaligus ngabantu teu jarak jauh ku kakuatan ilmuna. Ngajadikeun Manggali jadi boga kemampuan ilmu silat anu hebat. Begitu tah pengalaman Manggali teh. Hanya saja waktu mau ke Dangyang Alas Karoban untuk apa itu menulungan Jakawanara alias Jan Angling sudah memejaan Jang Rawing kepada Manggali. Kekuatan ilmu silat akan menjalikan leungit dikarenakan akan papangi dengan nang bule yang akan menulungan Manggali dan si Dugul. Dan itu menjadikan terbukti. Atas dasar pengalaman tersebut bagi Manggali mah ketika meninggali pertarungan nang bule mengayunan ki Warangkas seperti yang seimbang. Akan tetapi tidak menjadikan mang-mang dan salempang buat Manggali mah. Because sebab Manggali menggaduhan keyakinan Jang Rawing tidak akan mengantep kepada putunya. Percaya ke Manggali. Tidak akan cicing Jang Rawing juga. Selalu memantau dari jarak jauh. Ketika menyenghareupan bahaya. Begitu tah kalau menurut pendapat Manggali mah Nyi Mas Ayu, Nyi Mas Rasanti nu harita gaita deui. Ya mudah-mudahan we atuh nang bule tiasa dibantu ti katabihanku Amarawing. Eta nu diharapkan ku urang sadayana. Sangkan nang bule aya dina kaunggulan.
margi upaminang bule anu unggul barisan Warangkas Jaya oge sigana terus mau ayah semangat pikeun neruskeun tarung-tawuran laras teh ki buyut. Nya bener kitu Rasanti. Malah dewe kudu ngaku nang bule incu Sirawing teh boga kakuatan ilmu anu hebat. Cacakan mun dewek anu tarung gayunan si Warangkas ditadi geneh ge sigana geus ngababatang jadi bugang. Geus moal bisa dahar di jeung cobek belut euy. Bener henteu Surika. Diperhatikeun ku dewek ilaing mah jempe teu ngomong-ngomong geuningan. Pikiran naos deing teh Surika euy. Ki buyut jebleng ngareta Sandika. Nu deres seuri bari